nyaritakeun masalah dunia kawalian nu di mana-mana geus sampurna ngalaksanakeun sulukna ku Allah dibere pagon bae urang suluk bae ku Allah teu dibere mah teu bae ieu mah dipasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah hese nyaritakeun urusan kawalian lantaran tama anugerah ti Gusti Allah sebab ti orokna keneh geus kanyahoan piwalieun percis kosa kumaha pijawara geus kanyahoan bae jadi lamun pi ulamaeun geus kanyahoan atuh picaloeun geus kanyahoan tah ieu teh ku ahli-ahli Allah mah katropong nah iyalah mimiti waridul intibah tina sok maksiat nyana kuari hudang ngah cek bahasa Sunda kuari jadi osok ibadah ngaji tidinya dimantepkeun deui tuluy datang waridul yaqullah tina goplah kuari jadi selalu ingat zikir langgeng tidinya datang deui waridus sair nalamun datang ka waridul intibah maloba tapi naik kana waridul yaqzah carang naik deui kana waridus sair kudu boga khusus guru komo datang ka waridul wisal ieu mah geus carangna ge sarangna deui tapi tetep aya lamun eueuh kiamat lantaran nguatan dunia teh opat nomor kahiji secara zahir gunung disebut paku bumi mereka dua tangkal kayu gede eta ge sarua secara zahir nomor katilu nunguatan bumi adalah ulama nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala nu dua urusan zahir nu dua urusan batin lamun ngandelkeun zahir bae kos diurang mun ngandelkeun zahir batata sedemikian rupa acak-acakan bae tetap kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus sholihin lain ulama anu modern lain menyudutkan tetapi janguatan dunia mah tetep bae ulama batin kudu aya ulama zahir ge jadi keur carita teu jadi penguat tamangan saukur ngararame doang ngararame doang tama kos kitu mah nu jadi nguatan mah ulama batin ari ulama zahir mah tama diondang dibere duit hehe seuri juabreg tama lain loba deui juabreg tama diondang deui dibere duit hehehe loba ambalaya dikondisikeun di negara titih dimui pahayang-hayang loba tama nu kos karar itu salah henteu jangan rame-rame negara di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheulan diulamakeun dikiaikeun dipundak tanggung jawab penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama nu mentek kipu daling geus nyieun sertifikat ulamanya aya sertifikasikan jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama teu dianggap jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama salah henteu sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod dana engke turun pasti aya sertifikat engke lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun di Indonesia
Ya Allah ya Karim Gusti ya Allah nah. Mangga bae sugan genjreng hati ulama salafus atuh henteu sugan khawatir ulama salaf henteu atuh geus misahnya namanya na bae ya aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngelelempeng daekeun heuh daekeun kajen geus misah jeung nu kos kararit sugan hayang khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tah mah zahirna ge zahirna deui tah mah sarua jeung melakacang teu diasupkeun ka taneuh cek Imam Ghazali dua macam tah teh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macam hiji dipacok manuk lamun teu dipacok manuk kena banjir anggeus wassalam nah iya bangsa kiai nu boga sertifikat bangsa kiai anu ngajukeun proposal tak ini mah dek nanya bae kena banjir apa ku manuk ayo coba tuh nyana nunya jawaban nyana nu ngajukeun proposal nyana nu ngomong ku manuk bener pun eta kos kitu lain cakula cek Imam Ghazali kurang kumaha ngajelaskeun Imam Ghazali jadi kiai nembrak percis kos melakacang di luhur taneuh entah diasupkan ke jero dua macam mun entah dipacok manuk kotok bebek bawa banjir asana ieu mah banjir kabeh meureun nya banjir ya ulama nu asli mah dibuka taneuhna trek dipelakeun di dinya tutupan deui geus ditutupan di pager batur nyahoan henteu nyaho nengtet bae sia teh nengtet jeung nongtot lain deui nongtot namun jam 10 Habib entah muka calana nongtot aja nu pamajikan aku tangna dibuka nongtot eta mah tapi nu dihandap mah nengtet meureunnya ih kemana bae ngaji kos kitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun kurang kumaha para wali ngajelaskeun idfan wujudaka fi adil khumul tutupan wujud anjeun di taneuh anu sepi ulah keuna kanyaoan di kiai-kiai ku batur teh sing hade besi lain kiai komo di wali-wali mah nah wujud anjeun sepikeun ulah haju nyen sertifikat ulah haju daftar jadi MUI ulah haju ngajukeun proposal kamari musola kamarina deui majelis nu kuari pondok kan pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan jadi dituna ngomong cak kiai ya saya anu ngaberi anu naon ngondisikeunana bebeja ka kula kiai anu mah kamari musola terus majelis taklim kuari pondok cenah isukan naon deui hah kira-kira Gusti Allah doaku salah tetek itu henteu salah mangga teuing ngan eta mah urusanana zahir fikih berarti geus lamun jadi ulama fikih ngaranna ulama dunia geus lamun jadi ulama dunia urusanana ngan sapopoe teh urusanna dunia bae tanggung jawab ditanya engke ku malaikat sia dikiaikeun mohon boga sertifikat aya ringgis kuari dikiaikeun dimuikeun di majelis ulamakeun didepakeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat isuk pageto tanya ya Allah teu jadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khumul di kiai-kiai kula mah lain kiai kula mah lain ampura kula mah nyepi bae nya nama geus rame pindah embung kadenge ku batur embung kanyahoan ku batur kanyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa eta teu kahartieun ku bangsa budak sakola mata ku Muhammadiyah moal kaharti atuh jahijab tah mah
hijab kandal jasa mual kaharti atuh ke lamun geus lila ngaji onya tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngaranna warid ngaranna tak eta nu teu ngarti tadina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadi teu ngarti jadi ngarti sahana mere ngarti kiai di mana horeng ja kiai lagi kadang-kadang kalimpudan satu guru guru henteu nu mere ngarti langsung Gusti Allah nyorotkeun set nu mantak lamun aya kiai kemudian hayang manehanana teh dianggap guruna masih keneh angel ka jadi wali nyana ngaku guru mah teh teuing tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid nu kuari nyana ngaku-ngaku ka murid makin loba makin bangga makin loba makin wah timbullah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana diudang-udang murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat ngajauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat tina anak jeung rombongan kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah di akhirat lompat tina anak buah yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi lompat kuari urang asa bangga oh loba jasa murid engke murid dek nanya minta pertanggungjawaban ka guru tah lamun urang ke di akhiratna dipanggil dibere dipenta tanggung jawab lamun urang geus boga sertifikat aman mata ke podoli nyieun nya sertifikat teu beres kiai aduh masyaallah karim murigak bulu urang aja kikituannya makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia ih aneh urusan anak aneh jasad hanya sekedar pengkondisian uang tetapi ujung-ujungnya jadi salah Masya Allah hijab makin jauh makin kandal makin jauh makin kandal Gusti Allah kusakia gigis pohara duit yeuh dikodokan baik malah dek dimakin rapihkan cara ngabobol dana sosial Masya Allah atau ibadah kimatullah baik kiai ahli Allah sugan kasihanan besi teh dibere malah jariji kos gitu teh nahonan saat batur ngudag dunia ulama Allah lari ngajauhan dunia saat batur nyieun pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia selalu kitu bae ahli Allah mah naonan hiji bae buleudkeun agama Allah titik oh cenah angel teh mah tuh ka beli mobil oh ngajurus ka mobil angel teh mah tuh kajian pondok oh ngajurus ka fisik angel teh mah kos kitu mah tuh ka mulia ka agung oh kadinya jurusan anak kadinya jurusan anak tuh los pikih tah urusan dunia tah ieu mah keur carita nu nyorotkeun warid hanya Allah ya Karim geus teh urang tina tadina maksiat tina bodoh jadi pinter disorot ku warid Allah waridul intibah jadi nyaho pangeran teh Allah horeng Kangjeng Nabi teh horenganan ieu teh ya Rasul Allah para wali teh aya nu diangkap jadi kutub Allah beuki jero tah beuki mantep tah sorotan cahaya ilahina cet timbullah kabita hayanglah urang selalu mengingat Allah hudanglah orang tipeting tahajud salat hajat salat witir langsung baca Quran sholawat zikir menang saha eta kos kitu menang Allah kuaring geus dawam jasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu di mana atuh kuari nu istimewa mah aya di diri urang nu teu dikondisikeun ku urang naon robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang diuk mah dikondisikan ku urang lempang mah dikondisikan ku urang urang bareng ka ditu dikondisikan ku urang naik sepeda naik motor naik mobil kadang dikondisikan ku urang jauh teh ka Allah mun masih kundasa kondisi aya nu henteu dikondisikan ku urang tapi terus bae naon napas urang teh menang Allah teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap apa urang nyesa
nejak ka luhur ha henteu urang diuk Allah mah terus bae mere napas ka luhur ka handap urang lempang ka luhur ka handap urang sare ku Allah mah diterus bae napas ka luhur ka handap eta menang Allah langsung ngondisikeun datang ajal tama urusan Allah. Nah ahli toriko di mana enggeus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayuh ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok geura ge napas ka luhur kanda Allah lain kurang di kondisi Allah edan sia kajen kukumaha ji atuh lain kos kitu napas tak menang Allah mantak naon ku urang napas disyukuri napas ku urang teh dihormati napas ku urang pake inget ka Gusti Allah sesuai jeung pamere Allah napas ka urang teh dikondisikeun ku urang ge ngalabilkeun napas langsung bae zikir melalui napas aya cara-carana khusus kicep apa kurang dikondisikan henteu urang kicep aing dek kicep ya gua dek dibuka ya Allah anu ngicepkeun loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang-kurang dihormati nu mantak ieu nikmat kicep luar biasa ge tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep tadi nikmat napas geus pohara jasa ku urang eta napas menang Allah teh kok kurang dipake ke hotel dipake ka nightclub dipake ngabonceng rang dan ngora lain ya Allah eta napas menang Allah dipake nonton main bola sabaraha napas dihitunglah ku ahli toriko napas per hari teh sabaraha nu dipake ka Allah sabaraha nu dipake maksiat sabaraha napas bakal ditanya ku Gusti Allah eusian napas ku Allah lain urang haju ngondisikeun di masjid Allah digerokeun urang mang ka dieu Allah enak Allah ye ieu udah kudu kagrogokeun atuh mah kitu geus lamun urusan napas atuh nu bergerak kadang sungut mengobrol tapi ruh terus bae sesuai jeung napas kok bisa pan geus latihan moal didatangkeun ka dinya tuh ku guru lamun henteu nete taraje atuh pan ti awal heula 1 2 3 naik wari atuh geus bisa nyana ngobrol ka mana tapi lo jerona napas Allah napas pa dikondisina ku Allah dieusian ku urang coba orang coba datang ke modar sia guruan moal bisa kajian kumaha moal bisa tuh guruan atuh guruan mah eta kos kitu kayu cek pamajikan abah sia ti kelekep dalam tah anak lagi sieun wah abah rante kunaon abah ti kelekep jangan teu kitu dia ahli-ahli torekat atau biasa baik orang lamun neuleuh Habib Lutfi ahli torikoh ya kepala ketua torikoh di Indonesia nya geus 2 periode nya lamun zarah ka mana bae tilok hadiah zarah urang ila hadratin Allah Fatihah tilok Habib Lutfi mah datang keluar Batang batur zarah nya ngopi wah ya udah pulang jarah ke kampung Bandan di luar wah seri balik jarah ke mana bae nya kos kitu geus dana mah nyambung ruh pan wali batu maut da sanajan henteu kadinya ge atuh mah nyambung ieu ahli Allah mah nu mantap ka belah diekeun mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung mantap ka sia diturutanana atuh woi kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar tah mah kiai nu bener disasar-sasar pugu nyana nu sasar kumaha emang pugu ka Mekahna ge menang di bank duitna sasar henteu coba uyana nu sasar nya juga Mekahna ge deui nyokotan ti dulur-dulurna
Pan aing ketuana saya kudu nyumbang ka aing pancen ada ibadah masih bisnis kan bae tuh bener bod tuh kan ka Mekah bae tapi balik ke Mekah nah aju meuli motor pancen ibadah pan aju meuli motornya tuh eta pan salah kaprah tuh nu bener disalahkeun kudu salah. Nah iya mentak teu harti makin ka ditu. Nah, ieu mah dicaritakeun saha tanu mere warid ka jero hate. Iwal ti Gusti Allah. Dek dibikeunna ka saha ku Maha Gusti Allah bae. Ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae. Aya anu luar biasa di masjid bae. Datang katarangna hidung. Tapi jadi desekanana di dunia bae. Berangkatna min kaunin ila kaunin min kaunin ila kaunin. Nyana jangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB PKB jore lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani gagal lah kuari mah nah tetep ti dunia kana dunia naon hartina tah kos kitu mah tah nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal tah sarua bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa moal aing mah keluarga geus teu kuat iya kurang beak jualin kan babagi bayi ke karimanya lantaran kakak mana ibadah ya mah jadi geus moal usaha moal nanon neng bae kuari nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ayeuna hayang ka Allah ai pamajikan didesak-desakeun ka pasar berangkatna memeh subuh masya Allah atuh pan memeh balanja di balanjaan heula ku batur eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tas subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana ji tinggaleun di mana di pasar pan bisa tinggaleun kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajadian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka